warahmatullahi wabarakatuh. Salawan ucap alhamdulillah wa syukurillah kahadrat ilahi rabbi. Mudina yajinkan urang sahareat tiasa riung purung deui kalawan mawa kasalamatan serta dijero syukur kadat anjeunna. Samuga Gusti Nu Maha Suci kana sagala amal perbuatan urang sahareat ditampi kalawan kariedoanana serta dibalaskan pembalasan leuwih sampurna tibatan amal perbuatan urang sahareat anu balukarna husnul khotimah. Kawaresan dina ye mangsa urang geus mendekati kana bulan puasa. Nyata tanggal 1 bulan puasa poe enjing. Kalawan make perjalanan di ikmal kenana atau disampunkeunana bulan Saban 30 poe. Lain ku make jalan ruyat atawa ku make jalan hisab, tapi ku make jalan istiqmal. Sampurnana sabulan Saban 30 poe. Sakumaha ajaran junjunan urang sahareat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu pertama, lamun urang bisa ru'yat jeung dihasilkeunnya ru'yat, puasa kudu make jalan ru'yat. Tapi lamun kajadian urang teu bisa ru'yat, supaya eta bulan teh diikmalkeun atau disampurnakeun bilanganna 30 poe. Sabab bulan teh aya dua bagian, aya bulan anu 30 poe jeung aya bulan anu 28. Lamun di bulan Masehi aya 3, aya bulan anu kurang, aya bulan anu jejeg jeung aya bulan anu leuwih. Ai bulan Masehi mah nyokotna nyaeta tina jalanna matahari. Ai bulan urang mah nyokotna memang bener-bener tina bulan. Bisa bener-bener tina bulan, bulan ngan terbagi dua, nyaeta bulan kurang 28 jeung bulan jejeg 30. Eta nu geus dilakukeun ujung-jungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge leuwih utama dilakukeun ku pangaran dina alam-alam nu geus kaliwat kitu. Soal puasa nu geus mineng didarongengkeun atawa dicaritakeun ku para ajengan kawajiban puasa dina ieu bulan Ramadan anu dana sabulan kurang leuwih. Nu pokona pangna urang diwajibkeun puasa nyata la'allakum tattaqun supaya baru karena urang sahareat bisa takwa ka Pangeran atau bisa ngaraksa diri tina ngajalankeun rupa-rupa kewajiban jeung mangjauhkeun diri tina rupa-rupa larangan. Puasa kewajiban rukun Islam nomor katilu. Nu pertama syahadat, nomor kedua salat, nomor katilu puasa, nomor kaopatna zakat, nomor kalimana munggah haji. Zakat puasa. Kaopatnya? Nomor kaopat puasa, nomor kalima munggah haji. Sayeun 5 perkara rukun Islam dimiti ngucapkeun syahadat, salat, zakat, puasa jeung munggah haji. Eta teh disebutkeun kurbu. Artina pagawean keur ngadeukeutkeun diri ka Pangeran. Di mana urang geus bisa ngajalankeun syariat anu maksudna kurbu, ngadeukeutkeun diri ka Pangeran, mangka Gusti Nu Maha Suci baris nakarubkeun, takarrub. Artina deuketna mah baris dikenyang ku pitulung Pangeran, disebutna takarrub. Di mana urang geus diturungan ku Pangeran, engke urang baris jadi ahlul muqarrabin. Jadi ngaran kurbu prakna migawe pagawean syariat nu ngabogaan tujuan ibtigo wajhillah, hayang bisa deukeut ka Pangeran. Tuluy urang ayeuna ningkatkeun dina taqarrub. Ari taqarrub mah nyaeta maksa-maksakeun diri naon sagala kewajiban anu kajumlahkeun kurbah nu tujuanna ibtigha wajhillah dikerjakeun jeung diikhtiarkeun. Sagala ikhtiar urang disebutna taqarrub. Akibat tina taqarrub engke urang baris jadi ahlul muqarrabin.
Bisa na jadi ahlul muqarrabin mah eta teh ku pitulung pangeran keneh dideukeutkeunana. Man taqarraba ilayya sibron taqarrabtu ilaihi zira'an. Saha jelema nu ngajalankeun bakti ka pangeran, maksud ngadeukeutkeun diri ka pangeran nyata ibtigha wajhilah, lain sakali, lain dua kali tapi terus diikhtiarkeun. Nepi ka teh aya eureuna disebutna taqarrub. Ngadeukeut-deukeutkeun diri. Tadi mana urang geus pantek beak dengkak migawe kurbu ku make jalan taqarrub baru dipresent ku pangeran muqarrabin. Dideukeutkeun ku Allah. Jadi nepi nama lain ku amal urang tapi ku pitulung Allah. Saha jelema nu nyieun kurbah serta kurbah tadi sabaraha kali jeung sabaraha ikhtiar, lamun urang ayeuna geus ngadeukeutkeun diri kira-kira sajengkal mangka ku Allah bari pitulungan sina jadi sasikueun. Lamun urang ayeuna bisa kurbah kira-kira sasikueun ku Allah mah direken kira-kira sadeupaeun. Nah, di mana urang geus tepi disebutna ahlul muqarrabin, jalma nu geus ditulungan ku Allah dibisakeun nepi ka Allah. Tanya eta nu sakumaha diterangkeun dina Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha. Nyata geus ngabagjakeun Gusti Allah ka jalma-jalma zakkaha nu geus ngabersih-bersihkeun eta jalma. Jadi sifat ngabersih-bersihkeun artina ikhtiar urang. Ikhtiar urang banting tulang ngabersih-bersihkeun diri. Nu geus nyineng dicaritakeun cara ikhtiar urang anu ngawujud di hiji kasab kade rek terlepas tina ilmu nu geus ditetepkeun ku pangeran. Jadi ikhtiar urang teh kabeh kudu make ilmu-ilmu nu geus ditetepkeun ku pangeran. Serta lain ukur sakali, tapi terus menerus diikhtiarkeun ku naon jalan anu bisa nu disebutkeun fattaqullaha mastata'tum. Al ilmu bit ta'allum, as-sabru bit tasabbur, al ilmu bit tahallum. Bogana ilmu mimitina ku diaji-ajikeun. Sab terus diaji-ajikeun, diapal-apalkeun saengga dipersen ku pangeran sinatimu. As-sabru bit tasabbur. Bisana sabar teh mimitina mah kudu disabar-sabarkeun. Engke dipersen ku pangeran bisa sabar. Fasbir wa ma sabruka illa bi'idznillah. Al-hilmu bit tahallum. Bisana urang hilim kurut dihilim-hilimkeun heula. Loba ge piamakeun ditahan-tahan. Saengga urang cicing dina wal kaziminal ghaido wal afina anin nas. Bisa mempertahankeun ampi-amakeun jeung daek ngahampura ka jelema-jelema. Mimitina hayang amek dipertahankeun. Nepi ka akhire urang bisa sabar. Tak bisa na sabar mah lain akibat tina dipertahankeunana, tapi eta mah pitulung pangeran. As-suja'ah bit tasajjuh. Jadina urang suja'ah jelema wani ngajalankeun bener, pangheulana mah wani-wanikeun heula. Wani-wanikeun engke akhirna baris dipersen jadi wani. Apangna aya sifat ku ibarat fi'il mubalaghah sulasi majid anu sifatna mubalaghah saperti kecap zakah, kecap taqarrub. Sabab di manusia tadi aya satu dat. Boh dina jasmanina atau dina rohanina aya di satu dat anu disebutkeun namun hasasun mutaharrikun bil iradah. Aya hiji dat dina roh urang nu narima kana digedekeun. Aya hiji dat dina badan urang nu narima kana digedekeun badan. Sapertina ayeuna urang salah model kieu. Dulu ayeuna model jelema-jelema anu tukang boksen, nu tukang ngores talent jeung sajabana. Badanna mah sarua di urang. Tapi tukang boksen lantaran diikhtiarkeun, digede-gedekeun, dibedas-bedaskeun, disebut-sebutkeun nepi ka akhirna jadi bedas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahan nama geus dibere ti beuna. Roh urang oge aya disebutkeun ruhun namam. Roh urang bisa diperbesar. Nu bieuna urang bodoh. Tu diperbesar, diaji-ajikeun. Mimitina urang karek bisa ngaji, tapi dipaham-pahamkeun. Tu di dalam-dalamkeun, nepi ka jadi mendalam.
eta teh geus aya hiji bahan hiji barang urang boh berupa di jasad atau di roh hiji namun hassas hiji barang anu narima kana dibesarkeun tah ayeuna bisa na dibesarkeun tergantung kana taqarrub tergantung kana tafaulna lamun urang ayeuna terus dikerjakeun balila lama lamun urang ayeuna seperti biasa urang kieu paling bisa kajingjing ayeuna ukur 5 kilo bisa mangun ke 50 kilo tapi ayeuna mah aya ajaran angkat besi nu teu jadi juara dunya mimiti nama gitu ya 10 kilo 20 kilo 30 kilo setengah pikul itu nu teu bisa angkat besi sampai 2 pikul setengah abjung. Jadi ayeuna satu kebesaran dina alam syariatna ku pangeran diberikan kamardikaan manusia jeung geus dibere bahan di manusia pikeun ngabesarkeun dirina nu baru karena akibat tina besar-besar tadi baris menang pertulungan Allah hasil mah ku pitulung pangeran tah ayeuna samping atau baju teh lain ku pakan anu sakali tapi ku pakan nu pulang anting miniti ayeuna aya lusi hiji jajaran kanteh nu terus maju ka hareup kade pegat hiji oge tah eta mah cicing we lusi mah teu bisa ku lusi unggul tapi kudu aya pakan tah pakan mah aya sarang surupna jeung aya pulang antingna sarelek ka itu sarelek ka dieu kentreng sarelek ka itu sarelek ka dieu kentreng nepi ka akhirna nu asa nyorangan hiji pakan teh nepi ka akhirna mah jadi ratusan meter dina hiji tinun tah eta teh ngaranna teh dibesar-besarkeun nyata ku pulang antingna dulu ayeuna corakna geus diatur leuwih teh laku insinyurna corak ayeuna sademikian rupa karek ayeuna ngawujud dasar kain potongan kain jeung rupana kain da urang dina agama teh tilu aya lusi anu terus maju ta eta lusi mah soal itikad paniatan jeung tujuan langsung kalah tidak boleh dibengkokkan bener-bener la maujuda illallah la maqsuda illallah la ma'buda illallah talusi anu terus langsung dicantelkeun ka pangeran ya tasim billah bener-bener dicantelkeun maksud ibtigha mardatillah niat urang teh eta teh ibaratna lusi pakan nyaeta pulang antingna tiap poe jeung migawe sagala perkara anu ditigawe ku urang salat teh puasa teh ngaji teh zakat merema we kade jeung sesama manusia eta teh pakan pulang anting terus tapi henteu bisa ti kaditaeun jeung ti karesepeun tah eta teh kajabati kudu aya corak clear tadi mana geus aya clear karek bisa kadeuleu alus jeung gorengna nyata nu disebutkeun clear teh ihsan teh keur ngelirkeun mana golongan Islam jeung mana golongan lain tak bisa kadeuleu ku batur di mana Islam iman geus dibarengan ku ihsan tah saperti urang mah ayeuna iman mah caritana aya Islam mah aya ngan clear Islam can aya lamun dipilih ayeuna mana jalma Islam jeung jalma kufur saleutan we sabab lamun dilihat sapindah salu teu bisa sabab ihsan teu can aya ihsan teh nyaeta nu disebutkeun ceuk dawuh Nabi anta budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah pokok pertama nu disebutkeun ihsan alus sangka ka pangeran alus sangka ka manusia kusab alus sangka anak ka Allah jeung ka manusia baris nimurkeun hiji clear lamun urang di wayang kulit masuk dina lamak nu diilikan teh clearna tak urang nya kitu keneh
Moal ayat clear mana Islam jeung mana lahir lamun encan diperkuat ihsan. Nu matak Nabi ngadawuhkeun inni lu utamima makarimal akhlak. Kami diutus teh rek nyampurnakeun akhlak yang baik dan akan menolak akhlak yang salah. Tak ayeuna diurang pada umumna. Lamun nenyok ka masjid, jelema ngajajar jumaah kadeuleu keur Islam teh. Tapi lamun turun ti masjid teu kadeuleu deui. Kelirna teh naon sabna? Da di luar mah pasea deui, permusuhan deui, cili gorengan deui, pamedit-medit, cili koret, cili fitnah, cili upat, atuh eueuh deui kelir teh. Sabab sifat ihsan teh aya. Sedang sampurnana Islam teh kudu ku ihsan. Kudu diajar husnudzon billah jeung diajar husnudzon bin nas. Alus sangka ka pangeran jeung alus sangka ka sesama manusia. Sabahagian daripada alus sangka ka pangeran. Husnudzon billah urang ngaku jadi jalma iman. Kudu kumaha sangka urang ka pangeran. Nu kuring minang dicaritakeun. Sambotu iman at-tawakkul. Buahna iman teh tawakal. Nu matak bareta minang kuring ditanyakeun, naon ari pigawean jalma nu iman? Jeung naon ari pigawean jalma nu ibadah? Pigawean jalma nu iman lain sakadar nyaho yen Gusti Allah Ta'ala aya nu kapersifat ku sifat anu 20 atawa ku sakur sifat kamaliyah. Jeung anu kamustahilan ku sifat sagala anu mustahil nu teu pantes di Allah. Eta mah karek nyaitakeun wates. Kuring teh boga pangeran. Wates pangeran kuring teh nu wujud nu kidam nu bako nu moal batul baliji jeung satuluyna. Siga ngaku urang boga kebon boga sawah. Watesna di beulah karer anu ti beulah kidul anu, ti beulah kulon anu, ti beulah wetan anu, wates ka pangeranan. Sanggeusna urang boga wates, tanah 1 hektar, watesna geus disebut, nakeun bacina gamlung. Aya pigaweunana. Pigaweun jalma iman husnudzon billah. Nya tawakal. Di mana geus leungit dina hate urang sifat tawakal, di dinya mimiti jalma mimiti kufur ka Allah. Dinya mimiti kufurna. Lamun jalma geus leungit sifat tawakal. Sabab iman eueuh buahan. Eta teh buah iman anu paling rendah. Ayeuna loba bubuahan dina lomari. Aya jeruk, aya manggu, aya anggur, balimbing, cau. Tapi nalikana hanaang teu ngeunah diakan. Naon sababna? Sabab bubuahan anu teu aya tangkalan. Bubuahan anu teu aya bersandar jeung akarna. Dihakan teh pait. Siga urang ayeuna ibadah. Loba kadeuleu buahna, salat daraek, puasa daek, tapi kabeh lain biji tina amanu. Nu matak dina agama teu ngarasa nikmatna. Dina musim susah jeung bingung teh agama teu jadi tamak. Siga teu jadi tamakna bubuahan dina lomari. Di dieu mah aduh patak ciklu resep. Bangun ngeunah tengah poe dibuka teh lomari diletak pahit. Akibat tina eueuh tawakal jadi pahili. Ceuk Nabi mah ceuk Allah as-salatu khairum minan naum. Salat eta teh leuwih alus tibatan sare. Tapi ceuk jalma munafik mah sare eta teh leuwih alus tibatan salat. Jadi tibalik. Bener teh leuwih alus tibatan salat. Tapi ceuk jalma nu tukang hianat mah alus ge bohong tibatan bener. Sabalamun bener mah hese yang ngarizki. Lamun bohong mah gampang, nipu mah gampang. Jadi tibalik. Dina sagala bidang kata kitu. Nepi ka aya humaneuar, atuh kudu ngadutun wae di dinya mah, nah kumaha urang kahirupan. Tah, kusab urang ayeuna kurang husnudzon billah kana dawuhan Allah wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sahingga leuwih penting urang ayeuna nyang hareupeun diri kana kehidupan dunia daripada kepada Tuhan. Malah nganggap leuwih alus loba harta banda tibatan boga agama.
Taya teh akibat iman anu teu buahan tadi. Para saderek, ayeuna nu perlu diterangkeun ku diri kuring di dieu. Nyata dina pangartian nu geus mineng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sararesna abdi eta kagungan Gusti. Karena abdi didamel teh ku Gusti. Jeung balik abdi teh ka Gusti, mau tidak mau. Tak usah ulang ayeuna. Mimiti didamel ku Allah. Sainga eueun nu leuwih hak ngaku kaboga iwati Allah. Sab anjeunna nu nyieun kudu anjeunna hak nu boga. Jeung anjeunna nu hak ngatur hiji-hijina. Sab kabeh ge eueuh nu bisa nyieun. Jeung kabeh ge eueuh nu hak miboga. Jeung kabeh ge eueuh nu hak ngatur. Mana nu nyieun, mana nu boga eta nu hak boga aturan. Lamun jelema mandang ayeuna. Da bener nama cakulan pangdi pake benerkeun pangaran teh. Da bener nama cakulan abdi teh nya dibacaan rizki sing loba. Bacaan awak sing cager. Ku jelema dipeka cinta tak kitu cenah bener nama dibenerkeun Allah teh ku urang. Bari urang teu milu nyieun jeung teu miboga. Mangka sabab eta dina pangartian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nu kamari kemistukan mesti terangkeun. Saknya-nyana abdi kagungan Gusti. Mun urang geus yakin kaboga pangeran. Nah urang wani ngagunakeun hiji perkara soner saindin boga. Soner saindin anu midamel. Lamun urang ayeuna ngarejakeun hiji perkara, soner saindin nu nyieun jeung saindin anu boga, tangtu urang baris janji dama khianat. Khianat kepada titipan lain lumayan hukumanana. Lamun urang ayeuna khianat kana amanat nu geus ditibakeun ku pangeran, urang didamel ku pangeran. Naon tujuanana? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Teu ngadamel kami ka jin jeung ka manusia angin baru karena supaya netepkeun kana kahijian Allah ku pagawean ibadah. Jadi hirup urang teh keur ibadah. Atau dina hadis qudsi geus ngadawuh, inni khalaqtul asya lakum wa khalaqtuka li ajli. Kami geus ngadamel kana sagala perkara pikeun maneh. Tapi kami ngadamel maneh pikeun kami. Ta ayeuna mah teh kitu. Gusti Allah ngadamel sagala perkara keur urang. Tuy urang didamel ku pangeran lain keur Allah, keur sagala perkara nu didamel. Nu disembah, nu diturut teh. Eta urang geus salah menyelewengkeun asa pokok kewajiban. Sababna nu mata kitu. Pokona cocok sakumaha cek hadis. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sa'iruha wa idza fasadat sa'iruha. Ala wahya qalb. Ingat dawuh Nabi, sanya-nyana di jelema teh aya di daging anu kimpel. Lamun eta daging anu alus, nu kimpel alus, saluruh anggotana ge mesti alus. Tapi lamun eta daging anu kimpel di jelema teh goreng, saluruh anggotana ge bage goreng. Nya eta disebutkeun daging kimpel teh ati. Ati sumberna sagala kabaikan jeung sagala kaburukan. Tak kusab ati sumberna sagala kabaikan jeung sagala kaburukan. Mangka Gusti nu Maha Suci ngadawuhkeun Al-Qur'an, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maraneh kabeh teh bae ngaranapan datang kana hiji poe. Nu dina eta poe teh teu mangpaat keur maneh harta bana jeung anak atut nu sajana. Angin jelema-jelema nu mawa ati nu salamet. Eta nu bae ditarima ku pangeran. Sok atuh gara tareangan jeung gara jarieun eta salimul qalbi teh. Kunaon cilakana ati jeung kunaon salametna ati. Sabab goreng ati mah siga tadi teh. Cek Allah jeung cek Rasul salat eta leuwih alus tibatan sare. Tapi panangan jelema anu salah dipege jadi tibalik. Alus ge sare tibatan salat mah. Naon sababna watak kitu?
Da eta mah geus tibaheulana. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sakabeh jalma munafik di mana dibere nasihat. Maneh teh ulah nyeun laku doraka, eta teh matak ngaruksak di bumi. Matak hancur bumi, matak datang siksa. Ai ngajawabna teh qalu innama nahnu muslimun. Ngaruksak kumaha? Kuring nu mareskeun, kuring nu ngaramekeun, kuring nu ngaluskeun. Pan ayeuna mah alam modern, alam kamajuan. Mun teu kieu kumaha? Cek dapean ala innahum humul mufsiduna walakin la yaskurun. Panangan maneh kitu sote bakatku bodoh. Sabenerna pisan eta amal perbuatan maneh teh hiji amal perbuatan nu mempercepet datangna siksa berupa susah, bingung, silih fitnah, silih payahan, silih bunuh, peperangan jeung macam-macam. Ta eta teh tibalikna teh ku sabab munafikna. Hatina munafik teh iman. Ta ayeuna bener diulang teh aya iman atawa ta eta mah tanya. Baca dauhan Gusti Nu Maha Suci dina Al-Qur'an. Inna insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis surur. Sanyanyana sakabeh manusia yakin kacida kupurna ka pangeran anu nyieun ka maranehanan. Sarta kakupuran dirina maena sorangan gak nyaksi. Nyaksian lain batur, maena sorangan nu nyaksi. Mana saksina? Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Saksi nu pertama, nu kasaksi kudu urang yen urang bener kupur ka pangeran eta tanda dina hate urang leuwih mika cinta kana dunya tibatan ka Allah. Kubu dunya saksi nu pertama. Tanggu jadi sabab panghijab panghalang urang teu bisana iman ka pangeran apalagi usul sabab dina ati urang dipelak hubbud dunya. Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Ta eta hate maneh kacida kasengsemna, kacida nineung melangna, kacida hariwangna jeung banting tulangna hayang boga kahirupan dunya nu sacukup-cukupna, nu sasenang-senangna. Eta pisan sabab ami sabab kupur urang ka pangeran. Nimi katimbul kecap ceuk paribasa. Atuh kuada kudu ngawungkul agama mah susah da mana da hareun zaman kiwari Quran mun teh nyokot haram. Eta tina akibat hubud dunya. Ayeuna baratok diterangkeun ku kuring al aqlu mahallul fahmi, al qalbu mahallul dzikri. Waruhu mahalut tafakur wasiru mahalul musyahadah. Akal eta pikeun tempat maham ayatna pangeran. Ati eta tempatna pikeun eling ka pangeran. Roh eta tempatna pikeun tafakur, pikeun lempang urang ka pangeran. Napakuran ayatna pangeran saehingga urang bisa terang yen eueuh nu maujud jeung iwati Allah. Wasiru mahalul musyahadah. Rahasia urang tempatna pikeun urang musyahadah. Ta ayeuna kusadaya sumber pokok kabayakan jeung kaburukan hate urang dipake tempat naon? Dipake tempat hubudunya. Atuh urang ta ayeuna teh kusab pake tempat hubudunya salah patekadan teh. Salah paniatan teh. Salah tujuan, salah elingan, salah ciptaan, salah kayang. Ati sakabeh angawana teh gemilu we salah. Salahna ciptaan jeung tujuan saing urang boga pindirian. Alladzi jama'a malahu adadahu yahsabu annama lahu akhlada. Lamun urang loba harta banda mah boga rasa moal pae asal leklang hirup we. Mun nyeun imah sabek sakuat-kuatna. Asal hirup abadi abad. Padahal encan tangtu sabara poe sabara bulan nu imah urang kuat tadi bari bisa katungguan. Ari imah barang tinggalkeun diperkuat, ari nyawa nu bari tinggalkeun jeung jasad teu diperkuat, kunaon kuatna? Malah nambahan dari pu sabab pamikiranna beak dipake ngerahkeun keur hubud dunya. Eta kasalahan nu paling pokok.
komodina mangsa kiwari nu kana sakurang masing-masing teu aya ciptaning manusia nu jadi ciptaan kahayangna iwati hayang dunya berana nu sacukupna nu saindahna ieu jadi sabab sakurang-kurangna baris dari taksir lemah ngalumayankeun kana agama.